Baraya Kita. Baraya wilujeng tepang dina acara Carpon Sunda garapan Abah Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, tepang dangu deui sareng dongeng Pondok Kang Iskandar. Urang neraskeun lalakon ngeunaan atanapi dongeng pondok dina judul Balariksa anu kamari kantos kapotong jalanan waktos. Mangga tos dugi ka mananya kamari teh. Pami telepat mah parantos dugi ka dieu ye. Mangga urang teraskeun. Satepina ka balai desa samemeh dipariksa jeung samemeh lauk diala tina beuheung sura jeung kihing terus dipoto heula keur barang bukti di persidangan lantaran ieu lauk lamun mah kudu dibawa ka buru-buru. Anu saterusna sura jeung kihing diasupkeun ka kamar paranti nahan jelema sawatara waktu memeh disogrogeun di pengadilan. Eueuh anu haat nulungan baju bararase garing ku maneh dina awakna anu katirisan jeung beuteung lapar. Aya harita anu haat mere nginum ku urang dinya cai herang 2 gelas keur 2 aneun jeung kulub cau obat siki. Mitra kaum dangu, geus kitu mah warga masyarakat pating laleos mulang ka lemurna masing-masing masrahkeun ieu masalah kanu berwajib ka asup sarka. Harita milu mulang dina jero pikirna yakin yen sura jeung kihing teu salah, lain maling lauk jeung percaya duanana kaasup korod ditepungkeun jeung jurig. Jorojoy aya niat rek melaan jalma anu 2 ieu sangkan teu nepi ka diobag. Ceuk pikirna meungpeung aya keneh di desa engke peuting rek dipaling rek dibawa kabur da moal aya ieu anu curigaeun ka manehna. Pikeun ngalaksanakeun maksudna, manehna rek ngajak ka Darwi, balad anu geus lila saikhwan jeung manehna. Keur mah rada daglar ki Darwi teh, tur gede wawanen dina urusan teu balik mah. Sasad Ki Jaed aya niat ngabogohan tur ngadeuketan Darmi pamajikan Salmun oge, apan nu jadi panglayarna teh Ki Darwi pisan. Dapon buruh anu cukup, daek bae si eta mah. Aya jalan komo meuntas keur mah eukeur Jaed bogoh ka Darmi diangsonan ku Ki Darwi. Malah si Darwi pisan anu sok jadi mata-mata lamun si Jaed rek aya maksud datang ka imahna Darmi. Inyana anu nyaho keur aya di mana Salmun salakina Darmi. Nya kitu lamun Salmun geus ini ka kebon atawa parang aya di imah cenah cohagna datangna Jaed atawa kaluarna ti imah Darmi si Darwi pisan anu ngatur. Memang lantip tur bunyi pisan kalakuan Ki Darwi anu ngieun bibit berwit siga anu ngahaja sangkan rumah tanggana Darmi jeung Salmun ruksak lantaran manehna cecep ka Salmun anu cek pikirna Salmun teh mibanda elmu warjit elmu teluh.
sok padahal maranehna sabatur-batur anu teu kungsi kasimeuhan ku pangaweruh jerauh ka bedug aranggang kadulag hirup bolostrong eueuh kanyaho teu kungsi diajar alip-alipan acan munasabah atuh hirup sabalang bentor loba ti dadalagor. Mitra kaum dangu, bulan suci Ramadan datang pikeun anu iman bungah mapag datangna kurek ngajalankeun ibadah puasa jeung ibadah anu sejena kalawan daria pisan. Lain urusan pikeun sarka sabatur-baturna eueuh pangaruh teu kuat cenah pokna rek puasa teh lantaran ripuh atuh bulan puasa keur marehna mah biasa bae malah aya leuwihna siga anu ngaharajakeun nembongkeun babaletna kasakumna balarea ku cara barang dahar tur udud hareupeun umum ti beurang sakeulin dielingan majarkeun teh cenah urusan ibadah mah nafsi-nafsi bae majarkeun teh lakum dinukum waliyadin dasar si borokokok tegablek rasa rumasa tegablek kenyos dasar si bedegul. Mitra kaum dangu pikeun darmi anu geus ngarempak hukum jeung tata susila geus nirca asa beuki kajongjonan lantaran salakina loba ulin di kebon init isuk balik magrib malah salmun mah unggal poe sajadah sarung jeung kopea dibawa ka kebon ngareh teu kudu mulang deui cenah ka lembur lamun geus nepi kana wanci salat duhur atau wanci salat asar sakalian ngabuburit cenah naon di imah oge paling ukur sare ngadaguan waktuna magrib pikeun darmi mah atoh bae lantaran bisa remen panggih jeung Ki Jaed banar peuteuy anu geus mereka bagiaan ka dirina teu sadar ieu jelema justru anu rek mere sangsara balangsak engke ngajak kokojayan dina panasna sidin neraka nauzubillah min dalik. Darmi tongoy kajongjonan nyi Darmi moal aya anu ngintip urang ayeuna paduduaan di kamar mene asa lugina pisan Kang mah ceuk Jaed ngamimitian muka carita sadatangna ka imah Darmi dina wanci haneut moyan moal Kang moal da Kang Salmun mah engke uihna oge magrib teu kedah salempang ataupun anak oji bulan puasa kieu mah sok ngiring usaha sareng emangna di Sumedang icalan tahu. Darmi ngajawab pananyana Ki Jaed nya atuh ari kitu mah akang panjongjon nepikeun ka nyaah ka salira bebas lah Kang balik kumaha-kumaha oge sareng abdi mah. Mitra kaum dangu anu keur ngarakrak bangunan iman wangunan Islam keur ngarancang maksiat ting sabara lila meakeun waktu mungu keur marehna mah karasa sakedeung pisan kawantu ku betah neuleuman sagara dosa anu akhirna tinggal nganti-nganti datangna azab. Puasa teu karasa geus nincak kana 15 poe anu ngarancang rek ngaroga hala salmun anu ceuk manehna dukun santet geus nepi ka waktuna. Ti mimiti dak puasa sabada kajadian Sura jeung Kihing diabringkeun ka desa peutingna sarka maling ieu dua bangsat dibawa kabur ku cara nyoke janela kamar tahanan saacana disogorogeun ka polisi. Harita anu kabagian ngajaga ieu tahanan beunang kalejokeun ku dahareun bawana sarka anu dina eta jero leupeut sajabana ti dieu eusian tutug oncom teh dicampuran pel tidur aya kana 3 tabletna meunang ngabubukeun. Atuh si Juhri jeung Kamdi satu tasna ngadahar leupeut langsung bae ker sare tibra dina bangku panjagaanana. Sarka jeung Darwi jongjon ngaluarkeun Sura jeung Kihing tina janela kamar anu dicokel anu saterusna dibawa ka saung anu aya di leuweung pines anu katelah disebut leuweung menger nya meunang kana 2 mingguna Sura jeung Kihing disumputkeun di dinya nya nepi ka rencana rek ngaroga hala salmun Sura jeung Kihing mah geus aya di leuweung. Mitra kaum dangu poe Kemis malam Jumaah marengan malam nuzulul Quran waktu anu geus ditangtukeun ku sarka sabalad-balad pikeun pelaksanaan operasi jamna tabuh 5 sore maju kareupreupan mapag buka puasa.
Dasar ari jelema doraka dina wanci anu sakitu alusna pikeun ngaronjatkeun keimanan tur katakwaan malah rek dipake ngarogahala jelema. Kuat ngagugu pangajakna setan. Teu bisa dihalangan ku kaayaan bulan puasa, tetep we rek ngalaksanakeun paniatanana. Salmun dukun santet kudu ilang musnah eueuh di kieuna. Wajarkeun teh inyana sabalad-balad rek bumela kasokumna warga kampung supaya teu kakenaan ilmu warjid, maranehna bakal jadi pahlawan anu geus wani nyingkahkeun panyakit. Sarka diasar kene geus aya di saung panyumputan Sura jeung Kihing. Datang Darwi jeung Warsa. Anu intina dina ieu gempungan maheutkeun tur ngatur tugas sewang-sewang. Tugas Warsa ngawaskeun bisa aya jelema anu lalar liwat ka tempat operasi. Awaskeun ti tongoh nepi ka lebak. Kuring dihareup bere jarak antara cicingna Sura, Kihing jeung Darwi. Lamun si Salmun geus turun di tongoh muru ka jalan jajahan, kade kodena nakolkeun popongkol kai anu keur mateni manehna 2 kali. Trak trak tah eta tandana geus turun ti kebon. Ieu kudu dipigawe ku Sura. Saterusna kuring, Kihing jeung Darwi kaluar tina panyumputan. Satepina Salmun kalandeuh lebahkeun tangkal surian kebon Kiwardi. Langsung tuturkeun eureunkeun ku maneh ku Sura jeung Kihing. Kuring jeung Darwi rek ngaroga hala pangeulana. Kaharti ceuk Sarka minangka komandan operasi. Kaharti cenah ceuk sadarea meh bareng. Yu ayeuna geus waktuna init. Muru ka kebon ki Salmun. Kade ulah geruh teu meunang udud jeung teu meunang ngobrol. Cukup ku haharewosan. Bling bae 5 anana arinit bari rencapan. Mitra kaum dangu nujulul Quran, lungsur Al-Quran mukjizat tikeun sakumna umat Islam pituduh jalan ngalangkungan wahyu anu dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu saterusna pikeun sadaya umatna. Dina salah sawes ayatna Allah mitutur innal batila kana zahuqa, yen kabatilan bakal ilang musnah. Pon kitu deui pikeun anu iman tur takwa. Mantana baris maparin pituduh jalan kalawan ku kawasaan anjeuna. Sabot Sarka keur badami apik sawala asak jeung sabatur-baturna di saung kebonna ki Salmun harita aya nu datang jelema geus aki-aki anyar pinanggih anu ngaku ngaran Aki Balariksa. Ki Salmun rewas kacida. Aya anu uluk salam ka saungna sabot maehna keur wirid satu tasna salat asar. Assalamualaikum ceuk eta semah. Waalaikumsalam. Geuning aya tamu Aki di mana sareng saha? Tara-tara ti bihari ka ieu saung kasumpingan tamu agung. Ceuk Salmun puguh reuwas tur ngarasa pangling ka ieu saungna aya semah anu make pakaian sing sarua bodas. Salmun nya ngaran manehnya. Pihartiunana salamet. Kuring Balarigsa tukang ngarigsa kanu barara bersihkeuneun tong rowas. Salmun Aki datang ka maneh rek ngabejaan. Poe ayeuna maneh rek diroga hala ku Ki Sarka jeung baturna. Jam ieu pisan tapi tong salempang. Ieu pitulung datang ti Allah pikeun anjeun. Ngaliwatan kuring ge sarua umatna Salmun. Umat amun engke maneh turun kalendeuheun rek mulang ka imah. Cageun tanggungan jukut tong terus dibawa ka lembur. Cagcul be
ku aki reksina dipanggul eta jukut ku baladna kene si Sarka. Mane moal ngarti kana maksud aki. Nu penting mane salamet. Ngarti? Kahartos ki, mangga ku abdi bade dijalankeun sakumaha pihunjuk ti aki. Dah, kitu bae ayeuna mah aki rek balik. Aki rek mulang geus nepikeun pancen aki ka maneh yen maneh Salmon kudu salamet. Les ieu aki-aki teu kanyahoan leosna. Huleng Salmon ngahuleng sagancangna bae manehna turun ti lamping muru ka jalan jajahan lebah kebona Kiwardi. Mitra kaumdang, Salmon turun ti lamping bari mangujukut satanggungan pinuh keur ingon-ingona di lembur. Anu aya kana 5 domba anu aralus pisan. Sabot mindahkeun tanggunganana ti kenca kakatuhu kadenge aya sora kai ditakolkeun 2 kali. Trak, trak, cenah. Jero hatena galecok. Ieu teh meureun kode jelema anu rek ngaroga hala teh manehanana. Manehna jongjon bae leumpang. Semua hati-hati pisan lantaran mudun satepina kana handapeun tangkal suren bogana Kiwardi dina gawir sisi jalan cag bae tanggungan jukut diacageun teu nolih deui ka tukang ngan sajadah jeung alat salat anu sejena dijewang tina tanggungan jukut anu dibawa. Salmon muru balik ka imah make jalan norobos kebon eueuh setengah lumpat teu ieu paur katojos cucuk eurih lantaran make sepatu bot paranti ke kebon. Sigana sakumaha skenario si aki eta tanggungan jukut rek ditanggung ku baladna si Sarka. Bener pisan sura kaluar tina panyumputanana jol rega yang bae mangu jukut rupa jeung dadeg pangadegna disarupakeun jeung manehna teu anta parah deui jol krewak ki sura dijewang ku Sarka jeung Darwi. Sura kungsi kokoceaka nyebutkeun yen dirina lain Salmon ieu mah cenah Sarka balad manehna sorangan. Ti luarana eueuh anu percaya ngan habek bae kihing nengeulkeun kai sagede leungeun anu geus disadiakeun pikeun nengeul sirah Salmon teh. Kudu pruk Sura nyuuh getih seger kaluar tina liang irungna. Modar sia dukun santet ceuk Sarka. Keduk peurup Sarka asup kana angen Sura. Mener pisan bang kieu Sura ngagaleong jebro deui narima paneungeul ti Ki Darwi. Ayeuna modar sia Salmon. Sura geus teu walakaya napasna kari lok-lokan dina tikoro pegat-pegat manehna nyarita. Sarka, Darwi, kehing warja tingali ku maneh anu jentrek. Aing lain Salmon, lain aing Sura. Les sorana leungit bareng jeung biakna umur ki Sura. Si Salmon geus modar euy. Ayo tinggalkeun. Antep cenah ngajobrak dina kamalir. Peuting ayeuna sia Salmon jadi tamu anyar di akhirat. Sarka jeung batur-baturna ninggalkeun Sura ngajobrak ngababatang jadi layon. Mitra kaumdang, nasibna Sura matak ngangres kudu nambahan pati alatan dipateni ku balad-baladna sorangan. Pileuleyan dunya geuning kieu nya nasib jelema kalangsu. Satadina rek maehan batur kalaka paeh ngababatang dipaehan ku baladna sorangan. Teung teuingeun Sarka. Mireungeuh Sura geus ngababatang anu ceuk dina pikirna Sarka jeung baturna anu tiluan. Deui mah eta teh Salmon. Ngan beretek bae muru panyumputan anu tadi sanggeus ngariung Sarka nanyakeun.
Kamana ari si Sura? Urang kari opatan kamananya? Cik Sarka nanyakeun ka nu tiluan. Nyata atuh kuring eta apa? Bawa balik ti heula euy. Heueuh meureun, balik ti heula. Pugu geus poe kieu, keun bae. Si Sura pasti geus balik ti heula euy. Isuk urang panggih. Ayo urang balik we. Cek baturna anu lian. Walungan Ciderma geus kaliwatan cepet muru katonggoheun anu beras ka lembur sahang. Tidinya lebah jalan ngolecer opatanana papisah muru ka imahna sewang-sewang. Ngaran geus ngalakukeun dosa gede, jelema anu opatan di imahna teu daek tenang. Mana pada inget ka Sura anu tadi disangka mulang ti heula. Rek nanyakeun ka anak pamajikanana teu berat. Hate tagiwur loba kahariwang sapeuting opatanana teu bisa sare. Mitra kaum dangu, tabuh 3 leuwih 2 menit ngong kadenge dina speaker aya anu ngumumkeun waktu pikeun ngalaksanakeun sahur. Para warga kaum muslimin wal muslimah, waktos parantos tabuh 3 kira 2 menit. Sahur. 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 Dibalikan aya kana 3 kalina. Sarka anu pangheula ngadenge kana eta sora ruas lain memeueusan. Sidik tur genre eta sora Ki Salmun anu memang saban wayah kitu sok gegerewekan ngabejaan sahur. Saha anu dipaehan ku aing geuning eta si Salmun hirup keneh. Waduh, cilaka aing maehan balad sorangan. Nah bet jadi kieu. Paingan anu tadi basa ngalupaskeun nyawa cenah aing lain Salmun. Si horeng si Sura, hampura Sura. Nah bet kasamaran kieu aing teh. Mitra kaum dangu, tabu 4 subuh ka imah Sarka, Kihing Darwi jeung Warsa aya nu datang. Marake jaket kulit aralus tur modis. Masalah ieu jaket kulit sarua jeung anu dipake ku Jang Ageng anu pangalusna. Cenah cek Jang Ageng mah eta mah buatan Itali. Asli. Itali Cimo. Asli dari cibit ke nyeri. Amun jaket kulit mah asli mah dicibitnya nyeri. Kanal. Turta dina cangkengna aya anu nogel. Sidik lain HP anu kitu mah. Ieu bumina sadek Sarka pok anu gagah tur kumisan nanya ka Sarka anu keur ulang ngalamun anu keur ngadeg-deg ruas di tengah imah. Nyang heurepan cai sebekong kuntung rokok kolobot daun kawung balatak dina asbak palanjang keneh. Leres abdi pisan dupi bapa saha? Tong loba tatanya engke bae hayu ayeuna mah sagancangna milu urang piknik ka kota Sumedang. Ceuk eta jalma. Kitu deui anu datang ka imah balad-baladna Sarka. Meuni ampir sarua daredeg tur romana dinas pisan. Ceuk pikirna Sarka, nah saha anu ngabejakeun yen dirina sabalad-balad peuting nu ieu tadi magrib geus maehan jelema. Moal kitu ari Ki Salmun mah anu kaliru lantaran kalah maehan si Sura. Tapi keun bae geus kajadian rek kumaha deui. Aing mengayakeun perlawanan. Lamun aing ngayakeun perlawanan sarua bakasan nasib jeung si Sura moal pange deui jeung anak pamajikanana. Mitra kaum dangu, nu opatan geus aya dina mobil dinas kepolisian Resort Sumedang. Pok anu gigireun supir nanya, "Sarka, Darwi, Kihing jeung Warsa, ieu foto jelema anu dipaehan ku maraneh." Pak Darwin nemongkeun foto tina ponsel manehna. Manehna opatan pating raringeuh teu pati ngarti kana ieu kajadian. Sabab anu dimaksud ku manehna mah lain rek maehan Sura, tapi rek maehan Salmun. Nyata-nyata anu dipayahan teh anu aya dina eta foto teh nyata mayitna Sura. Kuring miharep sangkan maraneh opatan ulah pabaliut mereka keterangan ka pihak penyidik. Lamun pabaliut hukuman bakal lebih berat. Nu matak ulah waka percaya kana beja anu teu pararuguh alias hoax. Tah, ieu balukarna. Memeh maneh nerepi ka imah di tempat maraneh maehan Ki Sura, kuring geus nyaho mun kudu dibejakeun mah ngaranna Aki Balariksa.
datang ke kantor yen di kampung Sahang aya Rajapati. Ngaran maneh kabeh dibejaan ku eta aki-aki. Ceuk AKP Darwin. Mitra kaum dangu, si Kihing karek inget yen basa balik ti imah Kisarka nepi ka kudu dituding maling lauk. Oge heueuh, sasatna panggih jeung anu harita ngaku-ngaku Aki Balariksa. Anu bisa disebutkeun aya tapi eueuh, disebutkeun eueuh tapi aya. Nya ari geus kieu mah tinggal pasrah suberah, maranehana opatan kudu unggah balewatangan. Tamat. Mitra kaum dangu, alhamdulillah parantos rengse dongeng Pondok Kang Iskandar dina judul Aki Balariksa. Anu mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna gesan hiburan kang urang sadaya ngalangkungan dongeng Pondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com